di negara Indonesia ulah disangka mayoritas Islam, tapi urusan prostitusi, urusan perzinahan ambalaya, baik anu ilegal maupun legal. Legal aya nomor NIP aja pendek nyawa naon NIP jauh nya orang lembur bet dibandingkeun jeung aing murah kota. NIP naon cenah kieu NIP aing ge teu nyaho asok deuleu we nomor NIP. Udah aduh ampun. Ieu Indonesia ieu di Indonesia teh legal ku pemerintah dilegalkeun, minuman dilegalkeun, perzinahan dilegalkeun, dilokasikeun ku pemerintah. Masya Allah, keramat tunggak dibombardir, dialokasikeun di satu tempat. Masya Allah. Lamun di Bandung, naon gara Bandung ya? Tempat gua situ naon gara-garana? Tuh, siapa teh nyaho? Saritem. Karanti sia ieu nyaho. Eta teh geus digulung ku pemerintah lantaran lapor ka DPR, ini perusahaan kami dibuka kembali. Gandoli. Di mana cenah kieu? Aing teh nyaho. Tuh, sia nu nyaho goblok teh coba. Lah eta mah geus kelas-kelas anu aya merekan di Tangerang nu kukula mun dibejakeun ambalaya. Dilindungi. Aya polisi nu ngalindunginana. Tangerang we Tangerang. Masya Allah karim. Mayoritas Islam. Jakarta geus karuhan, Bandung, Surabaya. Ialah negara nu mayoritas Islam, tetapi tempat prostitusi, tempat WTS wanita tuna susila, tempat perek perempuan eksperimen, tempat jeung lain-lain. Emang kumaha gitu di Indonesia? Masya Allah karim. Terjadi di Kecamatan Pasar Kemis aya suatu tempat anu ieu teh meragukan tempatnya, ternyata begitu diselidiki bener eta teh tempat perzinahan. Laporlah urang ka polisi, polisi teu bisa nanaon, begitu didesak ya mudah-mudahan ternyata orang di jorona dilindungi. Lamun teu kula ngomong habiskan, coba kumaha bae carana. Jangan menunggu masyarakat, padahal kula nggak bohong, masyarakat mana meureun. Awas, jangan menunggu masyarakat membakar tempat tersebut. Karakunya na diselesaikan. Tadi Pasar Kemis, komo Cikupa, Inggris nyaho jasa. Deres di Pasar Kemis mah, deres. Sebab awas, lamun di Pasar Kemis kadenge aya, geus aya jawara-jawara anu merapat ka kaula, anu siap belum. Geus aya sababaraha jawara ka kaula, bakal kiai. Asal aya perintah ti kiai itu sia menyadarkeun ka aing bae. Atuh sia bae sinten cenah kumaha kiai bae. Gusti teh jawara tolol. Tapi tetep artina ngamakmum nyana bagus. Mumaha perintah kiai bae asal cak kiai belum. Geus sababaraha jawara di Pasar Kemis, Cilongo kabeh. Sakecamatan geus merapat ka kaula asal cak kiai belum. Mantap kula mah tinggal menunggu. Di mana ya tempat delemen ya? Allah karim ngancan kaur geraknya nangis kasih nanti heula. Ieu mah keur carita secara nasional dilindungi oleh pemerintah. Bupati lamun teu melindungi moal kuat, gubernur mun teu melindungi moal tahan. Karena melindungi nyana berarti lamun paeh nyana sanajan syahadat karena melindungi permaksiatan, tetap keyakinan urang di jero Al-Qur'anul Karim kurang dibaca, jeung ucapan Kangjeng Nabi urang hadis kurang dibaca diuraikan, jeung ijma ulama kurang dibaca diuraikan, nyana melindungi walaupun syahadat tetap bupati ka surga ngan ngojay di neraka sakitu doang.
engke urang dada bupati tolol sia di neraka ge nyana nyebut tolol ka urang sia lu tolol urang ngadu tolol engke tah sia lu tolol ka aing sia ngadadahan ka aing wajar dong bub iya mah keur carita kitulah di Indonesia sekadar sentilan bangsa seperti eta nu jadi bupati kiai nu jadi gubernur kadang ustad nu jadi camat kadang ustad nu jadi DPR kadang kiai jeung ustad mampukah menangani tentang prostitusi mampukah meminimalisasikan tentang permaksiatan eta malah berjamur tumbuh luar biasa bagaikan jamur di mana-mana cal kula bae nu di imah bae nyaho atuh komo bupati kula bae nu di imahnya tuh komo DPR bohong kadik DPR teh nyaho kula ge nyaho je kiai sombong amat nyaho di mana nu bersangkutanana datang ka aing Waalaikumsalam ada apa mbak pasaran saya menurun Pak Kiai sial jasa cek aing apa ku aing dibeli gitu beneran dia mah pasaran apa mbak ini biasanya rame kalau mau tahun baru tuh rame sekarang nggak ada yang booking saya Pak Kiai dagang apa emang iya inilah katanya saya tidak ada perusahaan lain kecuali dagang yang satu oh iya waduh, kulit cilik-cilik jakal ya pemajikan ya. Aduh. Aja ditanya dari mana asal, terus di mana tinggal, terus operasinya suka di mana, di hotel mana. Nyawai. Sebabnya anak kain datang. Udah ditulis alamat nanti. Besi sekali-sekali ndek maksudnya gitu. Jangan naon teh cek DPR jangan naon teh ditulis besi ke DPR nanya ke aing mana buktina tah datangan ku sia coba je teh mah teu kudu datangan ieu mah memang paranti kula cek tangkorak sia teu nanya aing karena kacau di Indonesia kacau lain lalagan kacau dah Masya Allah hese ngomong pamajikan camat daratang pamajikan PNS barang nu mantak daratang kakula kudaon nya nangis sebel menghadapi suami emang kumaha gitu janya lagi manusia ge sebel jasa cenah kula ieu maknya kudu pepegatan jeung salaki jaya anak tapi salaki mabok bae salaki zinah bae eta PNS emang kumaha gitu pemajikan camat ambalaya laporkan ke bupati anak buahnya anak cek bupati nggak usah dilaporin tahu dah atau tahu kok diam aja dengan syukur bisa set-setan doang enak kumaha maksudnya kumaha sih urang bareng yuk bupati jeung kula bupati jeung ulama ieu para camat bareng yuk tegakeun ieu nagara boro-boro nasional Satangerang be urang rapihan can kadenge ku urang bupati urang ngarapihan nu kos kitu cenah teh kamari ieu warung-warung nu di ditu tuh pernah teh sakali eta ge kula ge ngajempolkeun ka bupati urang aya sababaraha warung nu ditutup jerona mah nyaho teh ngan tutup alhamdulillah tadi sakitu tapi cal deui di tempat lain geus kiai anu ngabahas tentang haramna hukumna geus pemerintah atau anu bergerakna kan ngaranna kerjasama ieu mah kerjasama lamun deuk naik jadi bupati bae kiai-kiai di sini saya bayar lu dakwahin gua lu ya awas bagusin gua tuh teh Kiai Pudoli tolol tan kos kitu naik baik kan ayo pelebah ngabangunan tuh ayo kerjasama yuk emang itu tugas kiai yuk orang bombardir tentang perzinahan
kula nu ngomongna bahwa ieu hukumna haram pamarentah nu bertindak ngaranna kerjasama kan mantep geus ketika nyana dek naik deui teu kudu nyana nitahan deui dulur bupati urang tuh deuleut jalan baragus tentang prostitusi dibombardir ku nyana aya nu korupsi kerjasama jeung nyana yuk salah teu aing ngomong eta kan nyana teu kudu dititahan kiai anu make hate mah teu kudu dititahan asal positif bae geus cuman teu kula mah hayang WH ngajajal jadi gubernur teh ngajajal bae heula kunaon ieu lantaran jalan ketika nyana jadi wali kota baragus ketika itu aya anu kumpul-kumpul tuh di ditutuh di anu osok make celana saki sapatuna panjang teh naon ngaranna teh batuna sakieu celanana pos sakieu geuleuh tapi lamun beurang nyana manggulan minyak umpeting cambrok naon ngaranna nu kitu naon ngaranna sia nyaho bae asana langganan Haji PND boyeu kunyana dibombardir tidak mau tahu pokoknya Tangerang tidak boleh ada yang begitu kemudian aya penyanyi dangdut anu pohara jasa kunyana diturunkan eta sakitu geus alhamdulillah tidak boleh ada yang terlalu porno sakitu geus alhamdulillah kan teh tararis negara adapun urusan kadituna nu bener cenah rada deureus rada deres pembangunan sekolahan-sekolahan gue nyana dibangun kan urangnya karasa isi asal asup ka kota Madya jalan ngarenai ka sisi di kitu komblok kunyana jija ngarenan sekolah-sekolah dibangun kantor dan lain sebagainya dibangun teu kudu ngomong bagus adapun nyangan nu bener jasa mah tuh hese nyana mah atuh ngorek-ngorek kagorenganna bae ieu musuh nama teu neuleuh positifna urang mah kajen kagorengan anak urusannya tapi positifna aya nah geus teu kudu hayang nyobaan coba jadi gubernur di Banten hayang nyaho kumaha ye nya ngabangun tante kula mah teu pikiran teh kos kitu teu kudu dibere duit aing mah teu kudu dibere duit lantaran ieu tukang endog geus lalaporan ka aing kunaon parareupes kiai endog cenah badoh bupatina saha pugu nyaho kula ge teu nyaho cek endog kula parareupes emang kunaon jalan ancul-aculan cek tuh hiji tukang endog geus teu ngadoakeun ka bupati kadua tukang piring katilu Ki Fudoli teu ngadoakeun sebabnya pernah diondang tilu sapeting teu datang kadu hiji kena jalana sial jorenya saja terhambat oleh jalan bubar jamaah sial jasa ieu bupati Ki Fudoli lain aing aduh Masya Allah lo yang nyobaan lu bisa ngebangun saha sih itu kudu mere duit ke aing mah dihayu-hayu ku aing dibere naon ku ajan teh ngan hayang nyobaan coba tah Banten bagus henteu sih dicekel ku nya lamun henteu urang turun ke jaran teh aya WH lu turun lah emang kenapa gua yang naikin lu nggak bisa ngebangun gua turunin ya ntar dulu dah nggak gua turunin aja sekarang ya ntar turun gua sebulan lagi dah nah iya mah keur carita kenyataan teu kudu diberena naon ya aya buktina tuh dek ngomong naon eta mah nya mah bu mah begini-begini nyaman nyahona nu gorengna bae teh nyaho kan nu goreng emang teh nyaho tuh nyaho kegorengan we atuh nyaho bidang ieu kan teu kudu positif bae urang mah rakyat leutik tapi ieu mah padu positifna mana Masya Allah ih ngaji kumaha sih kiai ngaji mah ngaji bae atuh ulah sok ambalaya ieu keur ngomong mustajaroh wanita menyewakan apemnya aya sarwiti nyewakeun barangna timimiti nyana pernah dipakai di kelas bawahan lantaran rada boga wajah naik ke kelas menengah kuarinya naik ke kelas atas satu malam 10 juta sarwiti hebat jasa sebab awakna diurus punya
pokokna mah geus hebat jelema boro-boro neuleuh hareup dan neuleuh tukang lagi geus gaceng mana hebat biasa berat neuleuh boro hareup dan tukang lagi geus gaceng jadi geus kujana teh aduh bajuna ge anu ketat teh kemudian rada carang teh haju lempang ge geus dilunggak lenggok geus komo hareupna karak tukangna doang wani 5 juta begitu neuleuh dadana mentol 10 juta Masya Allah oh Masya Allah zaman baheula mah hese neangan awewe kitu teh kudu ka kota ayeuna teu kudu ka kota atawa kuari orang lembur ge bisa make HP geus dipasarkeun melalui HP geus dipasarkeun berbagai kelas hayang nu hideung pencetak wah takroni keluar dan negro hayang India coba pernah tet wahai hema malini babaturana kalaluar teh hayang sincek tet wah baturan cenglung datang tuh pencet ke urang Mesir urang Libanon araya urang Arab urang sedih lamun neuleuh urang Arab di Cipanas marabok zararina ketika orang dititah mencintai Arab ku Kangjeng Nabi cintailah Arab karena kula orang Arab ke Kangjeng Nabi ketika orang mencintai orang Arab mantap sebab dititah ku Kangjeng Nabi cintai Arab sebab kula orang Arab ke Kangjeng Nabi orang yang tidak mencintai orang Arab berarti tidak cinta kepadaku cak Kangjeng Nabi tapi ketika orang neuleuh di Cipanas marake sandang sakelana sakit marabok zararina aing teh kumaha cintana ieu ka Arab. Oh, geus lah cinta aing Arab nu di ditu bae. Ulah Arab nu di dieu. Tuh, kan orang Arab bambalaya kuari. Lamun sia yang nyobaan orang Arab sok gerak. Moal karasana naon. Saya berseri heran. Maksudnya tidak seimbang antara kepujaan lu dengan kepujaan dia. Cak orang Arab aing asa digere cak dia teh. Seruiti nyewakeun daganganana Zaid nyewa nu jadi masalah Ki Zaid nyewa bobogaan Saruiti ieu kumaha ieu wajib jihad wa yuhaddu wajib jihad Zaid anu nyewa bobogaan Saruiti wajib jihad pancena nyewa pani menyewa kok nyewa sih bisa jihad kecuali maksa ieu menyewa kumaha cenah kieu tah engge teu nyaho eta barang sewaan pan aya barang sewaan mah kudu diserahkeun urang nyewa motor sewa tah motorna tah kuncina nyewa mobil tah mobilna tah kuncina eta kudu kitu nyewa imah keluar nu boga imahna tah imahna ieu mah kan nyewa barangna kok jeung Saruitina kuduna ku sia dipacul bawa barang nu deuk disewana bae ulah jeung Saruiti tuh ya urang lamun nyewa motorna serakeun nyewa mobilna serakeun tuh nyewa kapal tilok jeung nu bogaana kapalna bae urang ieu mah nyewa bobogaan Sarwiti kok Sarwitina milu eta nu jadi masalah lamun endek sompan sia nyawa ke bahasa sompan gitu tuh Sunda mah aya sompan coba Melayu apa tuh sompan Melayu tuh ada apa sama kalau Sunda mah kan ada sompan itu adalah barangnya disompan jadi dapat itu barangnya doang orangnya mah ke sono nah kalau Melayu sompan apa kupas itu bukan kupas pesek sama tuh makanya cekulangnya ulama embung pakai bahasa Melayu kurang bahasa Melayu sompat sompat serem nah wari wajib bae jihad Ki Zaid nyewa bobogaan Sarwiti sebab Sarwiti na milu wajib jihad paehan lamun muson namun teu muson ranjang
mentek aya anu lapor ka Gus Dur. Gus, ya, waktunya ada jadi presiden. Besaran mana dosanya antara orang yang menjual diri zina dengan orang yang korupsi? Gus Dur seri, tanyain dulu sama yang lain, baru ke saya, Gus Dur. Bisa ada Gus Dur. Tanyain dulu sama kiai yang lain, kan kiai yang lain banyak. Coba, ayo tanyain. Atuh nanya ke kiai anu, nanya oh besaran zina. Ke kiai anu nanya oh besaran korupsi. Ke kiai anu nanya oh besaran zina. Berdalil macem-macem. Gitu. Yang mengatakan besaran dosa zina daripada korupsi berdalil bahwa zina itu merugikan orang lain. Zina itu tidak merugikan orang lain, bahkan membahagiakan yang nyewa. Jadi kalau zina itu membahagiakan, menyenangkan yang nyewa, jadi dia mendapat uang, orang yang nyewanya senang. Kalau korupsi ini adalah mendapatkan uang tapi merugikan orang lain, berbeda. Zina mendapatkan uang, yang nyewanya senang, berarti menyenangkan orang. Zina. Tapi kalau korupsi ini merugikan orang, dapat uang tapi merugikan orang. Nah, ini dosanya mana yang satu menyenangkan, yang satu merugikan? Cek Gus Dur, mantap juga pembahasannya tuh. Gus Dur bisaan. Coba yang lain. Terus yang lain berbagai dalil. Enggak ada yang benar, Cek Gus Dur. Semuanya enggak ada yang benar. Adapun dosanya yang memberikan itu mah Allah. Adapun usulannya saya tidak terima. Loh, kiai-kiai nu sajian ngambek ka Gus Dur. Kenapa enggak diterima? Ini kan hukum. Kenapa enggak diterima? Enggak diterima. Urusan yang memberikan dosa itu urusan Allah. Terserah Allah. Tapi urusannya saya tidak menerima laporan seperti ini. Emang kenapa, Gus? Sebab yang laporannya setan. Beres Gus Dur masa gitu. Nggak bisa ngomong deh. Yang laporannya setan. Udah. Jadi karena setan saya tidak menerima laporan dari setan. Bisa anda Gus Dur. Jadi kiai-kiai yang ada di depan saya itu sama-sama setan. Sebab dia itu memperhitungkan dosa aja. Padahal mah nggak usah diperhitungkan, semuanya setan. Bisa anda Gus Dur. Nggak perlu laporan. Sebab itu mah setan semua. Jagona Gus Dur. Masya Allah. Dulu ngomong kiai. Meren kiai eta mah meureunnan anu zina mah lantaran membahagiakan, nyenangkeun anu nyewa. Geus kajeun lah soal zina nama haram tapi nyenangkeunana pan idkhalus surur. Sial jasa jelema. Kan idkhalus surur mah dakhalal jannah kiai. Amo teu kira-kira. Aduh teu beres sih kabeh ieu. Idkhalus surur ge ieu mah sebab setan. Sakumaha cak Gus Dur tadi, kalau udah satu kali setan semua, enggak bisa. Tuh, jago Gus Dur sekali ngejawab kabeh. Usulannya setan. Enggak bisa enggak diterima sama Allah. Jadi idkhalus sururnya setan juga. Teu bisa. Guys, kesimpulanna nama kisah nyewa barang sarwiti untuk dizinahi, maka wajib jihad. Sebab ieu sewaanana wa aqdul ijarah batilun, sebab sewaanana batal, tidak sesuai jeung aturan fikih. Jadi berarti anu zina nyewa wajib jihad, tugas pemerintah. Kiai mah hanya memberitahu tentang hukumna, bahwa ketika ia jelema nyewa barang awewe zina eta teh haram, wajib jihad. Nu ngalaksanakeunna pemerintah, kerjasama kiai dengan pemerintah, mantep negara. Kajian demokrasi gak masalah. Atau cenah bertentangan dengan demokrasi, dan demokrasi malain kos kitu, sebab demokrasi maham. Atau lamun kos kitu bangke ngarana memaksakan hukum Al-Qur'an, sebab iya hak asasi manusia mah didinya teh aya azas manusia. Oh, lamun kos kitu berarti memaksakan demokrasi, bertentangan jeung Al-Qur'an. Tinggal percayaan ka Qur'an, teu percayaan ka HAM, tinggal kitu bae. Percayaan ka Qur'an salamet sia,
percayaan kaham cilaka sia di akhirat.